Tapang mungkaran duh di pasimpangan tapang tepung deui harita manggung rayaku ngondot lagu disarat amplop biru implik-implik lamun digugur disangka sarat biru kanggo abdi jentre nama miharep kaya diri hayang seri jero ati rasa ngora deui panuninga abdi mageung rumah tangga tapung katilu duh tidak bayu amplop tadi aja sarua boga dulur di ditu leuwih bebas manehna wani ngarayu implik-implik cilaka lamun digugur tadi saka gara-gara amplop biru di rata-rata meureun ieu teh beberes sepuh kula tobat tukang kendang pencuk gitu ya di mana tadi saka gara-gara amplop biru alah Akala pui dahar kita ramayu di walaranda tepuluh Atu istiqbal abdi bageus anak pincu mata begitu lunturna kamar seni di wewecetku sorangan itu seni tradisi minangka seni pribadi kunjung seni Sunda loba bojana dan kumaha sanimana reka kolajeng sikap seni di bawah ngantuk ini ya gak bangkrut Allah tobat disawer rata-rata seni jadi kesepakatan seni manjang seni bakti boga pancen anu pasti ngamu mulai kesenian ulah ukur sepang nganu maksud dan tujuan meningkatkan persatuan ahau harita manggung rayaku mendut lagu diseratna amplop biru implik-implikna kamu digugur tobat tadi sangka serat biru kanggo abdi awas jentre nama miharep kaya diri hayang seri jero ati paduringan di bageus rumah tangga berkembang ermawar pacampur jeung kaca piring geuning pacampur jeung kaca piring subabak pageuning tobat subablah abak kangen hateteh kubirat teuing hateteh kubirat teuing ada usaha pilih kata dedap cangkri sisih
gawi ngajajar mah ngajajar pantai atas hari paingan tu genah pikir balik gara-gara arek paturan edan gawi tengah penting keningan ciang-ciang kerminjam pikir lain berang penting keningan kahayang tacan kasorang Masya Allah Gusti kudu dibayar ya tante kudu dibayar senimannya seniwati boga pancen boga pancen pasti ngabantu Pak Marentahan jadi guru penerangan ngabantu Pak Marentahan jadi juru penerangan menggaurang diri menggaurang jasa sarangan majakan seri kagungan seri Sunda tuturunan Allah edan warisan awas wah warisan